Di Sunda aya sababaraha ngaran anu paling populer. Eta ngaran ku hayo dipake wae. Penasarannya maneh hayang apal naon wae ye? Oke, ku urang-urang sebutan. Nah, langsung wae nya urang sebutan. Dadang, Iko, Aceng, Mumun, Mimin, Asep, Ajo, Uy, Iim, Arkona, HR, Aud, Tin, Ali, Uloh, Udin, Kadar, Ujang, Yana, Agus, Opan, Ida, Atep, Hamdan, Komang, Ade, Om, Ojos, Julen, Muslim, Iya, Jadi, Engkus, Aep, Tah, eta tadi anu disebutan nama-nama Sunda populer. So, ngaku saha wae tah anu kasebut ngaranna, tulis di kolom komentar ulah era-era. Oh nya, kade pohonya terus dukung channel Mushroom dengan cara like, comment, and subscribe. Jeung lamun maneh ngarasa terhibur, kade poho bantu share oge nya. Hatur nuhun.